Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para panjenengan sareng pamila anu kusingkeun dihormat, hayu urang sadayana nyangakeun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rehna didenget ieu urang tiasa ngumpul dina ieu patepatan. Sholawat sareng salam mugi dudugikeun ka junjungan Allah nyata Kanjeng Nabi bana wa nabiyana Muhammad SAW ka keluargana ka para sahabatna urang salaku umatna di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Tepangkeun wasta panguripal simkuring ageng pancen janten panugu catur teu hilap ngaturkeun nuhun ka para panjajah sareng pamilon anu parantos kersa hadir dina ieu patepatan kanggo mendaradoskeun ngeunaan kabersihan dina sakola. Kukituna supados henteu nyangkolong kana waktos, hayu urang sadaya ieu buka ieu acara ku bacaan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Para panjenengan sareng pamilon anu kusingkeun dihormat, satasan nincak kana acara nu salajengna supados teu disaha-saha simkuring seja nepangkeun para panjenengan nu bade ngadugikeun kumandangna. Pangjajah nu kahiji nyaeta Bapak Aan Suci Rahmat MPD. Wilujeng enjing hatur nuhun kana kasumpinganna. Para panjenengan nu kadua nyaeta Ibu Emma Hermawati SPD. Ibu Emma mangrupa anu kabilang senior tangtungna parantos ngaraoskeun parobihan dina sistem ngeunaan sarana prasarana sakola. Wilujeng enjing Ibu nuhun kana kasumpinganana. Para hadirin supados urang leuwih neleman ngeunaan jajaran nu bade dibahas ku urang sadaya hayu urang regepkeun kumandang ti para panjenengan. Sumangga ka Bapak Rojiun MPD kanggo ngadugikeun kumandangna. Hatur nuhun ka Bapak Rojiun atos ngadugikeun kumandangna sae kacidarupina anu didengekeunna. Saalitna parantos muka pandangan urang sadayana ngeunaan kabersihan sakola. Nurutkeun mantena. Itu hayu urang kedah saradar ai kabersihan teh penting saur agama ge kabersihan mah sabagian tina iman. Kumaha kitu hayu urang lajengkeun wae ieu sawala. Kulantaran waktos nu sakedik salajengna simkuring bade ngawatesan kanggo pamilon nu bade tumaros. Ngan ukur kanggo da urang dina ngadugikeun patorosna kedah ngajungkeun pandanganna teras nyebatkeun namina sarta ikeng gogorowokan nya. Hatur nuhun kanggo Wildan Rizgar Arcari anu artos ngadugikeun patorosana. Patorosan ngeunaan kumaha cara murid-murid sadayana beh henteu males karena kanggo kabersihan teh. Sumangga ka Bapak Aan Suci Rahmat kanggo ngawalaran patorosana. Hatur nuhun ka Bapak anu atos ngawalaran patorosan ti Wildan anu isi walarna nyaeta kedah aya nu ngajak sareng ngingetkeun ka barudak atau murid-murid sadaya tur penting nu kabersihan kanggo urang sadayana. Teu karos ieu acara teh rengse. Alhamdulillah ieu acara teh ti kawit dugi karengseana parantos kalaksanakeun kalayan lancar. Kukituna hayu sasarangan nutup ieu acara ku maosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Simkuring salaku panumbu catur sakarang saparakancan dadi hapunten anu kasuhun. Bilih aya cariosan paparapos anu matak teu ngeunah kana manah. Hadirin sadayana, mung sakitu anu pikatur. Hatur nuhun atas paratosana. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.